Dongeng bahasa Sunda. Sakadang hayam jago jeung sakadang naga. Kacaritakeun zaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga parhiasan. Mangkaning arek ngadeuheus ka dewa. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi. Maksudna mah arek nginjem tanduk ka sakadang jago harita mah. Jago teh aya tandukan, menta dianter ka titinggi. Sanggeus kitu amprok dicaritakeun sakabeh parmasalahan naga ka jago. Maksudna mah nginjem tanduk ka si jago, engke dianterkeunna deui ku sakadang titinggi. Ceuk sakadang naga. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga eta teh. Lila-lila naga ngarayu. Jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga ka jago, engke tandukna dibalikeun deui dianterkeun ku titinggi samemeh balebat. Lamun balebat can balik wae, bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. Anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Geus kitu mah jung weh naga jeung titinggi teh arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae. Terus si jago teh kongkorongok sababaraha kali. Tapi tetep titinggi teu datang keneh wae. Nepi ka braena beurang titinggi teu datang-datang. Keun sugan cenah peuting engke. Pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi ka subuh. Titinggi teu datang keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka ngancam lamun titinggi datang arek dipacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh kungsi ngabobodo.